Ieu carita balung sirah jeung sajarah Cisewu teh dumasar pamanggih Ki Batara dina tanggal 8 Maret 2017. Kudu dibuka ti dua alam, lahir jeung batin. Dina kasang tukang ieu tempat moal leupas tina ngaran-ngaran sababaraha urang tokoh baheula nu pernah nyieun lalakon tur jadi kalhuna sabagian warga Cisewu. Di antarana eta tokoh teh nyaeta Mbah Depet, Mbah Pandak, Mbah Jangkung, Eyang Genjreng, Eyang Lego, jeung Eyang Patinggi. Eyang Jangkung nu katelah Eyang Layak Rama masih aya kaitan dulur jeung Eyang Genjreng. Aranjeunna ngarupakeun sekeseler ti dalam sawidak, asalna ti Sukapura, Tasikmalaya. Nu dina carita kungsi ngadu jajaten jeung Eyang Papak. Eyang Genjreng kasoran ku pakarang nu bijil ti bumi turun ti langit. Datangna Eyang Jangkung jeung Eyang Genjreng ti Tasikmalaya ka Cisewu teh nurutkeun Ki Batara beda jalan. Ari Eyang Jangkung daerah kidul atawa selatan Cisewu, Eyang Genjreng mah milih jalan ka kaler. Sajabat ti ngaran-ngaran tokoh di luhur teh aya deui nu disebut Eyang Surya Kencana, anjeunna ngarupakeun dalam Cikundul Cianjur. Datangna ka Cisewu bisa jadi milu ngabaladah balung sirah. Ceuk ujaring cerita, linuhungna elmu Eyang Surya Kencana bisa nerus bumi ti tutugan Gunung Gedogan mucunghul di Cikundul, Kabupaten Cianjur.